Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah ya khaliqal bashari. Tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zadi wa dzati wa li baiti kiram ila jamil anbiya musallim jami'i sahabatul rasul ajmi auliya min masyariqi ila maghribi khususan sultan auliya wa adam kutubil alam masjid syamidin abdul qadir masjid Muhammad Nawawi Bantani masjid Salim bin Sa'id masjid Abdullah bin Mas'ud masjid Abdullah bin Sa'id Balawi Abi Hamid al-Ghazali tusayyidina rabbina umatina ikhwanina atina azajina uladina talamidina talamidina sanalina jami muslimina wa muslimata mu'minin amin wa khusunila al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi'u ari'anuka 7 al-i'tidalu eta i'tidal as-saminu ari anu kadalapan at-tumaknina tu eta tumaknina fihi dina i'tidal. Tumanina teh masdar tina rubai bangsa wa rubai majid fi warna kedua bab ka bab katilunya itu ma'anna yat ma'innu itminanan eta wa tumaninatan. As-saminu ari anu kadalapana at-tumaknina tu eta tumaknina fi dina i'tidal tumaknina dina tidak. At-tasi'u ari anu kasalapan as-sujudu eta sujud marrataini kalawan dua balikan. Al-ashiru ari anu kasapuluna at-tumanina tu eta tumanina fi dina sujud. Tumanina tu tumanina fi dina sujud. Coba awewe baca.
Indonesia urang eukeur loba nu parasea. Loba nu parasea. Paling wani paraseana da teu adu hareupan di medsos, na Facebook, na YouTube nya. Salih rendahkeun, salih ece, salih hina, saling hina. Ngarasa diri leuwih bener daripada nu sejen. Mun aya dua golongan teh mah aing nu paling bener, ceuk si itu aing nu bener mah. Kabeh kitu kumuluhur asa pang benerna. Panas bumi Indonesia nya. Mun ditanyakeun muka bumi nu ditincak ku saha? Ku urang. Itu saladar teh. Itu sadar teu eling ka saha? Ka Gusti Allah. Da lain munang jelema. Si eta beda pemikiranana padahal mah kepalana mah akur aya rambutan. Kepala aya paribasa geuning kepala sama berbulu otak berlainan teh nya. Pemikiran beda, penilaian beda. Ciptaan Gusti Allah. Cenah da ieu mah urang Jawa, si itu mah urang mana? Urang Bugis atau urang Madura atau urang kitu tanya Sunda. Untuk kitu lain beda suku, lain beda naon, beda pulau, lain beda daerah. Aya nu nepi ka adi lanceuk sorangan, nepi ka kumaha parasea gara-gara beda naon pendapat. Henteu dinikmati ku perbedaan eta, ku ayana perbedaan eta henteu dinikmati. Ai kuduna nya dijieun sadar, dijieun eling kabiogenan ciptaan Gusti Allah. Si eta pemikiranana beda jeung urang mah pendapat urang mah da kieu nu bener mah. Ini si itu mah kita pendapatna keun beda ku gusaha ku Gusti. Ku kenapa orang jadi benci? Silakan benci namun benar salah, tapi bencinya sing benci karena Allah. Ketika aya jalma nu melecehkan kitu tanya sesuatu nu kurang diagungkeunnya. Benci kudu benci, tapi bencina kudu benci karena Allah. Ya, karena Allah. Aing benci ayu amuk-amukan di medsos. Wah, segala rupa gogog disebutan. Dasar cenah naon segala rupanya. Dasar kagak pernah makan bangku sekolah. Salahnya. Emang bangku sekolah dimakan. Tah, model gitu kan paling wani silih ece. Cenah eta geus mabok selalu Pak tukang. Wah. Masyaallah. Asa pang benerna kabeh silih ece salian. Malukanan isukan moal dipertemukan di mana? Di akhirat pasti bakal dipapanggihkeun tah manin baheula sok parasa. Tah manin baheula sok mancing gitu tanya emosi rakyat, mancing naon gitu tanya. Nangana teh mancing gitu warganetnya. Mancing amukan warga, tujuan yang pira, tujuan yang anu bakal dipertemukannya. Una dijen nikmat datangkeun kanikmatan, ku ayana beda pendapat, ku ayana beda penilaian, sing hadir kanikmatan di hate. Kanikmatan di hatenya tak ku jalan eling teh ka Gusti Allah. Sarua ada silana jeung urang, sarua daharna mah kitu sawab. Sarua silana aya rambutan, aya buukan teh. Jelema di ditu mati Kanjeng Nabi Adam sarua sakokocoran sanaon satampian.
Tapi kok kenapa beda bakal ieu masa adi lancek pisan, adi teges lancek teges sapancuran satampian. Tapi kok kumaha beda pendapat, nah si mah pro ieu si mah pro itu. Kabeh kudu dinikmati datangkeun ieu damal Gusti Maha Suci, Gusti Maha Sampurna kakawasaan Gusti. Sadaya puji kagungan Gusti niptakeun jalma beda-beda. Oh nu akur hijau genan. Oh nu akur. Atuh ketika tersadar teh eling ka saha ka Gusti Allah da Gustina teu katingali teh atuh coba musyawarah mukalamah ngobrol jeung bumi nu ditincak ku saha kurang. Coba tanya geura bumi ditincak, coba kelumpang ke kamana indit kamana ke pengajian atau indit ke masjid tungkul ke handap nu didampal ku suku urang. Bumi maneh gitu ridho ditincakan ku kuring, da kuring magening tukang doraka lelet kana ibadah di ditah salat rada hese di ditah ngaji mumul nya. Angot berjamaah mumul pisan, nutup aurat mumulnya, bangke disegatan. Coba tanya kira-kira eta bumi kumaha jawabanna? Aing geus hayang bejad teu hayang ditincakan ku sia macam ieu. Angot lamun naon tah, lamun mikirna ieu Indonesia urang sakitu jutaannya, sabaratus jutaan eta loba nu parase hayu parase silih naon silih bubutkeun silih ece silihina nya. Mun jawaban bumi teh sarua mencelat tadinya sabenerna aing geus sayang bejad kieu teh nya, hayang hancur teu ngalina teu sudi teu suka teu ridho nya ditincakan ku jelema-jelema anu kumulur gede hulu kabeh rasa dari pangnaonna pang benerna itu nya. Kada ta urang cicing geus bisa ngoprek HP ketika aya pancingan itu segala rupa diam. Lamun teu bisa jadi eling mah diam. Silakan benci tapi bencina karena Allah. Ulah kadituna batur nyebut gogog sakali orang jadi 10 kali bakal tamaan ku segala rupanya. Gogognya ucingnya emeng hayam tuh. Gitunya misalkan ulah pipiluan kali ulah pipiluan anta ayo minuhan komentar nu para siapa nya cicing bae diam ya masana diam itunya. Sadaya coba datangkeun kanikmatan teh kumaha eta tadi misalkan kelempang ngit ka mana coba kalamah jeung ngobrol mukalamah teh jeung bumi batu ditincak kurang Aisyah betah didiukan kurang mun kondisi teh Aisyah betah dipake kurang gitu bajunya. Aisyah betah gitu dicekel ku urang tah dicekel ku urang HP-nya tuh kabeh segala rupanya. Coba ketika dawing mah tukang doraka dawing mah tukang naon maksiat telat karena ibadah sholat subuh keberangan baiknya tajud dara segala rupa dua tar dahar buki sing nepi ka datang nangeunah teh nepi ka kumaha dibere eling gitu seperti gitu ingat ka Gusti Allah nepi ka ngari kana ta saawak-awak bulu kudu ingat ka pangeran beka ngageter hate diberi sadar diberi eling bahwa orang tukang doraka teu pantes teuing cicing di muka bumi kene bumi mungeun sabenerna dicicingan ku kumang keluk seperti urangnya. Eta nikmat nu kitu teh anu nepi ka kumaha anu nepi ka rarasaan saawak-awaknya teh rambut harudang bulu kudung timpuring kang. Coba datangkeun ku perbedaan pendapat ku perbedaan penilaian datangkeun kanikmatan eta jalan dikir eling ka saha Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ulam miluan manasan bumi karunya
kalau sing isin nya nana lain kadunya sing naon sing isin itunya saya tingkatkan takwa, tingkatkan ngalaksanakan ibadah sing beki geto, parentah segala rupa bisa parentah kewajiban laksanakeun, paharaman sakuat-kuat tanaga tinggalkeunnya lalaki awewe utamanya. Aduh ulah kena cenah batur oge daki cenah mah ogenan daki tada ditiung manya urang ge moal ditiung eta dosanya ai sekalian di luar imah mah nya di jalan di mana nya tebetaheun bumi ditincakan ku urang seperti gitunya tebetaheun sing era atuh kusata ketika teu izin ku Gusti Allah teu katingali kunaon ko panon atuh sing era taku bumi anu ditincak bisa ya benerna geus ayangeun bejajen aing ayang bejad ngabledugeun karep sia-sia hancur bohongan teu daek tunduk ka Gusti Allah kitu meureun nya tah yo ngaji sing beuki geto blaster nya enaknya belang aing ngaji bulang betong mah da geus kapeung aya ngaji sapoe leup saminggu eueuh nya aduh Gusti aku bejakeun nya kitu ngapoe kitu ngajina cenah ada urang mah jauh aya nu jauh batan maneh kitu nya bejakeun terus kana motor as-saminu tulikan mang 7 mang as-sabiu rukun salat nomor ka-7 i'tidal eta i'tidal sanggeus ruku dibarengan ku tumaninah tuluy i'tidal ai i'tidal teh sanajan dina salat sunat walau fin nafli sanajan dina salat sunat kudu make i'tidal naon i'tidal teh wa huwa audul musalli balik deui na jamaah nu salat ila ma raka minhu kana tingkah roka nuruku ieu si jama minhu tina eta tingkah kana tingkah samemeh ruku kembali na jama anu salat kana tingkah samemeh ruku memeh rukuna nangtung berarti balik deui kana nang untuk memeh rukuna diuk da salat tanpa diuk berarti balik deui kana naon kana diuk balik deui kana diuk kecuali ujug-ujug datang ka teu mampu ketika jemaah nu nangtung tuluy rukunya pas ek nangtung teu kaduga deui naon teu kaduga deui cengkat di lumpuh kedepruk we kana diuk tak kecuali kitu kembali na i'tidana bari naon bari diuk eta mah nya i'tidana bari diuk atawa kecuali datang ke kaduga ieu mah tadina salatna bari naon bari diuknya tuluy ruku dongkol saeutik begitu parat ruku dirarasakeun kekekesna beresnya beres ruku geus tumaninanya subhana rabbiyal azim bihamdi dirasakeun ke asa kaduga ye dicobaan kaduga nangtung nona i'tidalna bari naon bari nangtung memeh rukuna mah diuk tapi ujug-ujug kaduga naon kaduga nangtung maka kembali ka nangtung terus wajibu alla yaksida bil i'tidali ghairu kade syarat wajib i'tidal teh kudu boga maksud i'tidal wungkul ulah boga maksud salian i'tidal cengkatna tina ruku teh tujuan i'tidal lain tujuan karena rek ngalempengkeun naon ngaranna tongong bus cangkeu aduh leungeuh cangkeu teh ngilai latenya sada ya ngalempengkeun ka tongong dilempengkeun ya tuluy naon ketang i'tidal teu kaci kudu tujuan atawa cengkatna cengkat karana naon karana lewastanya keur khusyuk sujud rukunya subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbi puting-puting gitnya di pipirannya ngik
cengkat na ta ruasnya atau aya nu ngabetahkeun nun mercon di mana ngalungan mercon tukang beledug nya langsung naon cengkat ke ruku langsung cengkat eta cengkatna pajaan eta mah karena kaget tina sesuatu nah kaget karena aya suara kunti atau kaget karena aya suara nu ngabeledug ngabetahkeun eta teu kaci itidana cengkat karena itidana karena kaget eta teu kaci lain kudu tujuan itidan kumaha tuh nu geus tak kaget tadi gitu balik deui aya balik deui kana karena dongko itidan tuluy sami Allahu liman hamidah tujuan itu kitunya cara eta we cara dongko kana rukunya dongko kana ruku tujuan ke ruku engko dongko kana sujud sarua tujuan naon arek sujud cengkatina sujud ogenan kudu tujuan arek diuk antara sujud dua gitu seterusnya ulah boga tujuan nu sajen ulah boga tujuan cara jemaah nu tawaf ngelilingan Baitullah misalkan HP murag ayak badi di tangannya ayak badi neangan naon neangan tapi kukuiranana lain tujuan tawaf tapi tujuan neangan naon misal HP eta teu kaci jemaah macu bari neangan belutnya eta mah kasasa bae eta mah nya sasa bae tapi macu mah nya macu anapun ke menang belutnya cokot bae gitu tanya milu ketika aya datang jungan salawatan milu cenah dibagi adrahin cokot nya wadi jian 7 wadi pengajiannya na biasana sok nyenok di mah milu siap wah dir gitu tanya balas mah nyenok sagala rupa itu jualanna nyenok gitu jometnya kudu tujuan cengkatna kudu tujuan ini tidak wa yusanu ayakula sunat ngucap dina nyengkat ke sira arek ini tidak sami Allahu liman hamidah yang beda takbir inti kona diganti lain ku Allahu akbar tapi kanon sami Allahu liman hamidah sami muga ngadangu sa Gusti Allah liman ka jama min daun muji isiman ka Gusti Allah Rabbana kisah nama eta sana Sayyidina Ali tanya purat-perat indit ke masjid suksieun ka naon ta sinaon mah sieun tinggalun berjamaah perjalanan manggi aki-aki nya teu bisa nyalipnya teu bisa naon teu bisa nyalip teu wantuna nyalip ai geus nepi ka lawang masjid juga dek asup ke mana ke masjid lempeng si aki masih goreng aki-aki Yahudi asup ka jero masjid nyampak Kangjeng Rasul nuju berjamaah masih kayaknya dina naon dina ruku dicepengan teh saeuna kusa ku malak Jibrilnya alhamdulillah saya teh sahabat diganti tim semet harita sami Allahu liman hamidah mudah-mudahan Allah nampi kana jamaah anu muji kasa ku Gusti Allah kana pujian eta sata mudah-mudahan Allah nampi kana pujian jamaah anu muji ka Gusti Allah sami Allah liman hamidah sanggeus ajeg dina tidak bacaana Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du pondok yang banyak kade wa tamandi utamaan mata loba Rabbana du pangeran abdi sadaya laka eta tetep ka Gusti alam du ari sadaya puji mil'us samawati anu menuhan pirang-pirang langit amil adi sarang anu minuan bumi amil umma syi'ta sarang anu minuan perkara sakar saning Gusti min syai'im badu nyatana perkara saatos langit jeung bumi. Imam Nawawi nambiana kitab tahqiq kana lapad hamdan katsiran mubarakan fi sanggeus Rabbana lakal hamdu taman kieu namanya teh Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fihi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du tata ulah panjang tinggi mah nya nambahna sakitu pek
Asaminu kadalapan ali tidak atumanina tu eta tumanina fihi dina tidak teh senajan rukun qasir tetep kade syarat kudu aya tumanina di dieu mah kasuk rukun kudu tumanina dina tidak. Naon tumanina teh cicing sanggeus usik kudu aya jeda, kudu aya pamisah antara usik naon usik cengkat tina ruku tuluy arek kana naon kana sujud. Sami Allahu liman hamidah tecing heula sakedeung sakuranan subhanallah Allahu akbar turun kana naon kana sujud kabeh anggota kudu cicingnya kadenya lila nama tidana teh nya bahkan kunut heula ngane teh dek naon dek cicing hayo nyinggungan bujur batur kitu nya kade ulang teu tumaninah nu kitu teh naon tah tumanina kudu tumanina walau sajada summa syakka samma tidalu ula itadala summat ma'ana ujuban kumalamun kieu pami keur sujud ragu-ragu tadi teh tidak teh sampunan teu tidak teh tumanina atawa henteu maka eta wajib balik deui nangtung tidak hegsing tumanina tuluy ka kara sujud kitu nya. Lamun salat sorangan lamun salatna sorangan atau jadi imam atau non atau jadi imamnya ai jadi makmum mah wayahna nuturkeun saha nuturkeun imamnya nuturkeun imam tuh eta loba jadi imam repot menyaeungnya itu loba jadi imam repot kumaha eta cenah si imam teh balik di kana naon kana tidak teh kumaha cenanya si imam teh geus 4 rakaat kok namahan deui sarakaat deui teh kumaha teh dibejaan keukeuh nangtung bae berarti ragu-ragu sahana si imamna ieu teh 4 atau 3 maka yokot anu yakin nya 3 nangtung deui padahal geus 4 si imam cicing da wajib ngadaguan naon ngadaguan imam cicing atawa niat muparokohnya parokoh imamna nangtung deui nambahan di rakaat dina buktina teu naon kadinya teu naon ta lamun salat sorangan kecuali lamun jadi makmum wayahna sarilana kudu nuturkeun imam at-tasi'u as-sujudu marratain wallahu a'lamu bissawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin rabbin fa'ana.